Cek cek jiwa lupa. Kunaon ya klan indung suku kan. Ya ti tajong ya teh. Tajong kana naon? Kemarin teh keur wengi-wengi mereka cai ti tajong kan indung budak. Diusapan udah itu lain suku nih diusapan indung budak. Ya heula we Atuh moal anggeus atuh kacai teh aja. Nah gitu. Nukeun kabareuh kitu nya najong indung budak sakumaha eta indung budak ngagoakna. Tapi kalabu. Gitu. Wah gitu. Sampai terguling-guling gitu. Aduh Gusti dagu. Tenan naon eta? Naonna? Indung budakna. Da kebayang kata jonggo ye. Alhamdulillah indung budak mah. Tenan naon? Tenan. Tenan naon. Ngan Ya gitu we lah. Henteu bilih kitu kata jong jok balik ngababuk gitu. Tuh. Gitu. Ada keur kulam ngapungut teh. Kata jongna teh. Oh, Di gitu. pas anjeunna gugah nya api-api peureum gitu. Jadi saha cenah najong. Oh gitu. Ditajong jadi natanya. Tajong sampai sampai terjatuh terguling-guling menyusul gitu. Eta naon bahasa Sunda teh? Oh nya eta tujong jolong ngarannya. Oh tadi jadi Tahu tuh gulitik saya teh ditajong terus terjatuh sampai terguling-guling gitu. ngagugulutukan. Ya. Ya tigulitik eta teh berarti ditajong terus tigulitik. Oh, tah eta istilahna orang Sunda. Orang bahat we ayeuna nya. Orang bahat tapi biasa bukan heula Kang Lola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu palawargi sadayana wilujeng tepang deui. Simkuring Abah Wowo di sarangan kurencangan simkuring Mang Uden Tikusruk. Hatur nuhun. Alhamdulillah saya Kang Wo. Oh teh cenah harusnya itu tuh. Kaca. Kang Wo saya Alhamdulillahnya eta teh naon eta ditajong teh. Oh Gusti nah gitu. Dedeh teuing eta indung budak. Lain indung sukuna keur mae lah indung sukuna mah. Da indung budakna ge watir. Nah gitu. Jadi tadi orang ngabahas tikusruk tadi tehnya. Ya. Jadi nami-nami Istilah dina berarti ieu mah istilah dina geubis pangintennya. labuh Dina labuh jatuh gitu. Bahasa Kamalayeuna mah jatuh. Da seueur pisan. Wah eta mah seueur pisan eta mah. Aya gitu. panginten aya dugi ka 30 mah bener istilah jang labuh orang Sunda mah gagahnya orang Sunda. Dina labuh hungkul eta teh. Can dinu sejen ieu dinu labuh hungkul ge sakitu lobana istilahna. Tah, jeung deui beda-beda. Beda-beda dina hiji istilah jeung istilah nu sanes teh ngagambarkeun proses labuhna mereka. proses labuhna. Mun labuhna kieu istilahna ieu. Labuhna kitu istilahna ya ade cingan nu kahiji. Nu kahiji nya. Nu Tadi tajong we heula, Titajong. Titajong itu Titajong mah eta mah labuh kulantara sampean ngageduk kana sesuatu sampean. sampean suku atuh. Suku nya suku. Titajong mah suku ngageduk kana sesuatu gitu. Nah kana batu, kana tihang listrik misalkan atau indung budak teh titajong. Lamun aya paniatan mah berarti ditajong. Tom piraku indung budak ditajong. Tah titajong berarti teu dihaja meureunnya kimata kitu oge. Paminu teu kahaja mah tiasa oge ngangge ka. Jadi katajong. Tapi aja gaduh. Eta nembe indung budak ditajong atau titajong? Katajong. 50-50 sih. Katingali tah indung teu nyaah ka indung. Aya nu teu kahaja aya simkuring gaduh guru nya di itu teu kahaja kacor eta mah. Bojong kacor. Dia teu kahaja dicor. Kacor. Bojong kacor. Tah ieu ge titajong. Jadi sampean ngageduk karena hiji hal hiji benda nudukeun ka urang bisa labuh gitu. Eta titajong. Anu kedua tisungkruk mah labuhna ka hareup mastaka ti payun. Tisungkruk rada ka handap. Jadi sirah heula gitu nya. Ya gitu tisungkruk. Tah
eta teh sungkruk Tisungkruk. Terus gitu. Gitu. cenah nu praktek kan. Tong mah. Namanya orang gulu itu kan di dia merenya bahaya. Pokoknya posisi labuh anu mastaka heula anu kena kana taneuhna teh nya. Benten tapi aya sakedik oge aya nu disebatna titotog. Upami titotog mah nugikeun ka ieuna keuna. Kana misalkan kana batu misalkan atawa kana taneuh titotog kana taneuh. Aya tadi mah tisungkruk mah henteu dugikeun ka mastaka keuna. Oh nu ieu heula meureunnya anu biasana kan ditajong kan bade tisungkruk ieu tas tacan ieu teh geuning sok rada keharu teh geuning kan gitu sok rada kan hilang keseimbangan jadi upami ente keuna jadi tisungkruk upami keuna janten ditotog ditotog benten kan sakediknya ditotog berarti ditajong teras tisungkruk upami keuna langsung ditotog kerennya ade bahasa Sunda gitu benten deui sareng tikosewad mah gebisna kulantaran leueur biasana mah. Leueur tikosewad atanapi ti sereule. Nah, tikosewad sareng ti sereule mah mirip-mirip lah. Rayu raka lah tikosewad ti sereule. Mung tikosewad biasana kanu anu rada turun gitu tikosewad mah. Upami ti sereule mah kanu leueur. Kanu cai mengandung air, kanu ngandung cai gitu. Pokoknya nuleur sepertos oli gitu ya kan. Oli tiasa cai lah gitu. Atanapi kana lukut oge kadang-kadang kan. Pami tikosewad mah ka handap ka ieu teh permukaan handap tikosewad. Terus henteu tergantung. Tadi kan kana leueurnya. Ieu mah karena ieu we karena gitu, posisinya rada turun gitu. Eta tikosewad mirip-mirip sareng ti sereule. Ti sereule mah alabatan leueur gitu nya. Alatan leueur mohon. Terus aya oge ti jengkang. Ti jengkang mah apal meureunnya jatuh ke belakang. Tak gitu. Ti jengkang gitu kan. Misalkan nya tukang teuing ti jengkang kasusukan siga gitulah gitu. Pokona labuh anu Katukang mohon. Aya oge tiga jebur. Tiga jebur aman. Eta kan. Labuh bari nginum bajigur kan. Tiga jebur mah labuhna teh kana cai. Kabalong. Gitu. Kabalong, ngukur nguseup misalkan badan nutan tiga jebur tah gitu tah. Pamirsa sadaya salah sawios kegiatan anu moal kamajuan memang tukang nguseup mun maju mah da tiga jebur tah gitu atawa tiga jebur atanapi mirip oge sareng tiga brus. Tiga brus mah henteu melulu kana cai tiasa we kana lombang benten kan misalkan kana spiteng tapi si ieu na teh si coran luar nate tos bobo misalkan tiga bros tau ge tiga bros eta mah tiga bros etan deui aya bros tiga bros mah kana liang anu biasana urangna labuhna kana liang gitu kan tanu tadi nama asalna rata jadi bolong gitu. Tiga bros mah lembut kana liang teu aya caian tapi terus teu aya ieu non tadina memang liang gitu. Pami bos mah karena aya asalna aya misalkan kawas jebakan kan ditutupan gini kan. Jual tiga bros. Pami tiga bros mah memang aya liang di dinyana. Tapi misalkan urang keur naik kana ieu, keur naik kana kenteng. Urang katinca kentengna teh gebros tah eta tiga bros. Tiga bros mah kana liang. Aya liang tah gitu. Atau tadi anu tadi teh anu cai teh tiga jubar. Tiga jebur sami wae tah maksudnya tiga jebur mah raja raka sareng tiga jubar nya eta tiga jubar tiga jubar eta tak keneh lah mung benten sakedik dina penulisan aya deui tijong jolong mah janten labuh henteu jokeuna ka handap jok tolong gitu tijong jolong urang teh kaleungitan kasaimbangan awak gitu kan. Jadi labuhna teh dulu maju gitu. Sami seperti tadi tuh pertama teh harus simkuring teh geuning. Naon tah? Silap deui. Naon tadi teh? Tisungkruk.
Disungkruk mah langsung. Oh, bener. langsung. Itu jong-jolong mah teu kena kana taneuh tuluy maju gitu. Tapi kahanap oge jadina. Bisa kemungkinan kahanap tapi kabujeng urang tiasa ngendalikan diri gitu. Ti jong-jolong. Ti jong-jolong eta mah, ti jong-jolong biasana ti jong-jolong mah lamun urang teh sampean ti kait gitu nya. Sok kajang ti jong-jolong. Atanapi misalkan kitu didorong ku batur. Si awak teh leungit kaseimbangan jadi itu jong-jolong gitu. Jong-jolong. Titotog mah tadi terus dibahasnya upami tisungkruk teras mastaka urang keuna kana taneuh atanapi batu atanapi kana naon eta titotog. Aya oge tijungkel. Tijungkel mah urang biasana nuju calik kitu nya. Nya. Jongga-jonggang tukang tas siga tijengkang deui tijungkel gitu. Eta mah posisina ti biasana nuju calik tijungkel mah. Nu enakeun aya nu keur cingogo. Eta nuju cingogo digitukeun saeurik. Atanapi nya ya nu paling raoseun mah eta nu nuju cingogo gitu nya komo di pacelingan. Atana tak kitu. Eta naon teh kamu. Teu milih panjang gitu. Beres. Terus ngagolosor. Nah ngagolosor mah tilur kahanap. Misalkan orang nuju mapah di sisi gawir heug ti kosewad. Tah dituluykeun misalkan ti kosewad teh da kahanap tah eta ngagolosor. Matak sok aya geuning kaulinan barudak ku golosoran. Nah, eta ngagolosor padahal kan gitu kan awak urang turun kahanap. Ngagolosor gitu. Salajengna tiga debru mah labuh tapi sawak-awak. Rok keur ngala kadu. Gitu. Bru. Nu siji we. Urang labuh. Lain sarung. Nah eta sarung. Ngan aya urang. Nah sarung teh suarana tarik. Kan aya urangan. Ya bener. Sawak-awak gebruk gitu. Tapi biasa nama tiga debru mah teu jangkung. Upami jangkung benten deui ragrag. Gitu ragrag kan. Tiga debru mah jarakna lah 1 meter misalkan itu tiga debru untuk druhur. Eta mah ragrag benten kan. Berarti tiga debru mah keur menerkeun lampu merenya. Misalkan ieu na teh urang menerkeun lampu kana naik kana kursi misalnya korsina ti rampeo, urangna ti gebru. Nah, urangna ti gebru. Korsina ti rampeo. Nah gitu. Gitu bro. Ya. Bener ragrag mah luhur ya. Ragrag mah luhur. Ti gubrag. Tah ti gubrag oge leuwih luhur batan ti gebru. Ti gubrag mah. Tah tapi memang sawak-awak sarua eta nama gitu. Ti gubrag beda kan? Beda iyalah beda posisi mana. Ti gubrag mah biasanya langkung luhur. Lah beda sabaraha senti lah gitu. Nah gitu. Itu budak kunaon kalau orang ukur lah. Oh 30 bro. Lamun rada luhur. Oh 30 brag gitu. Gitu. Ti gubrag. Ente ka urang oge sebenarnya mah ti gubrag teh bisa wae misalkan urang nanggeuhkeun tihang. Heug tihangna teh ti gubrag. Jatuh gubrag gitu. Tah seueur teu mengukur dina jalmi hungkul tapi misalkan orang nanggeuhkeun hiji hal terus ragrag eta ti gubrag. Tah kitu. Aya oge ti cengklak kade budak teh tong digulawang-gulawing bising teh cengklak. Bisa mah kanu ieu nya kanu walikat biasana. Oh walikat lain beuheung lain. Beuheung mah ti varies meureun. Ti cengklak mah jadi ti cengklak mah ieu soal labuhnya ieu watasanan soal labuh. Upami ti cengklak mah labuh tapi nukeun ka urat saraf karaos nyeri. Oh. Eta ti cengklak. Urat sarafna nya. Ya, biasana sim kudu mah upami ngais budak tah. Tapi di tarosela ieu beungeuna geus kuat can. Upami tos kuat mah wantun, pami henteu mah nyaeta palaur Ti cengklak. Ti cengklak mah da biasa nama awak gitu. Ya mungkin wae karena urat saraf eta saraf intina mah kana gitu. Urat saraf. Ti cengklak. Terus aya ti gorolong. Ti gorolong mata. Ngagulutuk ti luhurnya. Ngagulutuk. Jadi lamun bahasa Kamalayona mah menggelinding. Labuh ti gugulutuk. Tah ti gorolong jeung ti gugulutuk.
Eta panginten sami eta nya. Rai Raka lah ya. Rai Raka. Tiku Cuprak. Nah tuh cupna jigana aya hubunganna sareng cai deui lah. Cai mohon eta mah labuhna. Tiku Cuprak mah kana cai anu jero. Tiku Cuprak mah tina genangan. Nu langkung salit gitu. Langkung caina langkung sakedik. Langkung deet lah istilahna Tiku Cuprak panginten dina cai Cileuncang. Cikopi gitu. Cikopi. Betul lah duka Cikopi matak Tiku Cuprak. Aya oge Tigolepak. Tigolepak mah labuhna nukeun ka Nangkarak Bengkang misalkan Tigolepak asal plak ngagulutuk nukeun ka Nangkarak Bengkang Tigolepak eta mah juga ieu merenya pami non silat gitu kan jadi aya bantingan gini itu kan langsung Nangkarak Bengkang Tigolepak biasa janten tak Tigolepak eta aya oge Jungkir. Jungkir mah. Nah, gitu Jungkir. Nah, kapungkur pami ngering ka Nini gitu di kebon. Iya. Mun kan menang macul, eta teh raos yang di Jungkiran. Jungkiran. Ngajelangnya. Ngajelang gitu. Jungkir mah inilah. Ini rada koprol. Ya koprol lah. Koprolnya. Mohon dah Jungkir mah koprol. Salto lah mun. Salto ya. Aya oge anu disebat Tiku Dawet. Dawet mah. Tiku Dawet. Jadi labuhna teh kulantaran urang sampean urang teh tikait kana hiji hal. Misalkan aya nu malang misalkan bojo urang keur bobo. Si urang teh tikait keur urang teh apal tikait job nyaeta Tiku Dawet. Jadi teh pami halna teh tikait nate karena hal anu aya di diri orang misalkan seburang kantos ke bulan puasanya kan biasanya sareng rencangan ke leutik keneh lah segede kieu meureun tah baru dah nangge sarung gegelutan najong kan sarung mah sakit jadi katari kanu pengkerna teh Tiku Dawet tah eta muhun biasa lama kanu hal-hal sapotos kitu Tiku Dawet karena kain atau napi misalkan aya tambang nganteng kena popoyan mungkin kena popoyan namanya udah luhur nah gitu biasanya Tiku Dawet punya eta tapi Tiku Dawet teh suku nya berarti mun popoyan tadi sirah nu Tiku Dawet lain Tiku Dawet bari dikait merenya Tiku Dawet aya oge ti Catrok. Nah ti Catrok kurang labuh biasanya mah paham urang bagi istilahna mah kena karena hiji hal kana batu kana tembok kana kai tina kuring kangtos keur SD aya rencangan asana mah biasa tapi pas ka dieuna puntennya rada jeding nya gitu rada jeding paling sapoe dok teh katutuluyan pas ditanya tuh kunaon cenah eta kan jalanna alit gitu nya jadi dinugang diadu Allah kan duaan nya teh katinggalnya dua diadu mah duaan teu bising diaduna jeung doma gitu ge gereja kana itu diadu keterasan gitu. Jadi sanes jeding eta mah permanen yang permanen jadi eta gitu jadi ti Catrok mah sanes karena ieu lingkupna labu berarti labuna dugikeun ka nya biasa tapi ieu nya wilayah bahasa tapi pami secara umum mah urang gitu secara umum mah tadi anu diaduk itu tadi desa sebat oge atanapi urang misalkan teu dina labuh oge misalkan urang nuju ngalieu ka dieu di dieu aya ieu misalkan di dieu aya kaso-kaso beledag tah kan ti Catrok oge atanapi misalkan urang nuju aya nu keur ngompa misalkan ngompa kapungkur mah di kieu kan pas turun orang geduk teh itu Catrok oge tah kitu pangetan pemirsa sadaya misalkan ieu tos sakieu seueur nanya aya ti Sungkruk ti Gorobas ti Kosewat ti Sereuleu ti Gejebut ti Gebros ti Gebrus ti Jongjolong ti Totok biasana dikawitan kuti ngan aya kucing ento eta mah labu eta mah teu nyeri rada ieu we rada haseum ti Gorolong ti Kucuprak seueur lah mangga bilih aya nu teu acan kasebat
bilih di abdi mah aya nu kieu akala ti naon. Tapi sareng keterangannya misalkan ti ieu tapi eta teh labuh artina teh siga kumaha gitu. Labuh anu kieu gitu nya. Supados jantan kaweruh kang urang sadayana. Tah kitu tos sakieu seueur ge datang tos pasti kena aya lah yakin ya aya kene lah. Bilih pamiarsa mah langkung uninga mangga bisa rungsum di kolom komentar. Sakitu panginten Kang Wowo nya eta perkawis labuh. Urang Sunda mah nya labuh oge. Labuh nu kumaha aya istilahna. Saking kubeunghat kreatif orang Sunda mah. Naon cenah kreatif teh bahasa ieu teh? Bahasa Sundana teh kreatif. Kreatif. Motekar nya. Motekar panginten ta eta. Rancage ya gitu. Orang kreatif. Kreatif sanes kan kreatif jadi kreatif begitu teh orang Sunda teh meureunnya sasana geus aya seueur anu nyebarkeun orang Sunda mah tiasa nyebut F gitu. Tah kitu pamirsa sadayana mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Amin. Utamina ieu kanggo kamaheran urang dina nyarios bahasa Sunda, mudah-mudahan biasa manfaat gitu. Amin. Biasa disebarkeun ka nu sanesna ka pala putra putri urang, cucu mantu urang, bilih ieu supados mungkin jembar Sunda teh gitu. Da satos jembar Sunda teh kantun urang mah kantun nyebarkeun. Teu kedah ngadamel nu enggal misalkan abdi mah bari ngadamel we da labuhna kieu ngadamel we istilah enggal. Mangga sok bilih bade mah mung dianggo henteu aku ieu mah tos janten sapemahaman panginten orang Sunda tah siga kieu lamun ti golosor teh siga kieu ti kosewan teh siga kieu ti jalikeuh teh siga kieu tah kitu sakitu panginten mangga bilih bade ditutup Kang Wowo. Mohon sakitu hatur nuhun ka para pamirsa nu parantos manco di kawitan ugi kalekasan, mudah-mudahan aya guna sanang manfaatna. Bobo sapanon carang sapakan nada agung cukup lumur jamar hapuntenna pemirsa urang kidalang kumancana kembang pinitik sumedeng tinembangan tutup lawan sigutaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.